warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala zatil mukammala wa rahmatil munazzala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salli alaihi ya dal bahai wa jalali tuqrata wa asila. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min khazaini ghaibika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampurasun daraman sadayana al hidayah sakali deui al hidayah alhamdulillah. Mustai mengunik dengan kerudungnya, makanya syukur dia yang kata soca silau seram. Alhamdulillah yang dieuyeun yo yang di luhur, anu di parihandap, terus anu di teras, anu di tangga, caket WC aya, anu nuju toap balanya oge tos aya tapi teh. Ngalangkung teh nya. Nu ngetang artos susu di Bengkar alhamdulillah. Sebuah kisah daya simkuring memberikan apresiasi yang luar biasa kepada ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu itu adalah orang-orang yang tangguh. Cobi ibu tadi gugah tamu sabarang. Pernah? Tamu tilu teh naon bae? Papan gugul atau kumaha? Betul. Kahiji naon pas gugah? Sholat, alhamdulillah. Wudu heula atunya. Oh imam heula. Yang tos satu ayeuna imam heula. Tos imam wudu, tos wudu sholat, tos sholat. Mirun seuneu. Oh masak cai. Oh ngaos heula, ngaos heula. Mirun seuneu, aya mirun seuneu kan hayang. Ayo mangga nah, alhamdulillah. Anu dihurungkeun kompor. Heug masak naon? Cai. Kanggo saha eta teh? Yakin kamu caloge? Hah? Atau nabi kamu mekeleun? Oh, mekeleun mongkong kamu caloge mongkong. Ras sentos cai naon? Nyangu. Tos nyangu masak tuh, tos masak dangdos. Tadi asal ketika di dangdos, dangdos sudah ini teh. Yang karena dianggap henteu, henteu. Oh, tos dangdos. Cuman kamu nolak. Luar biasa. Oh, Sukasirna tadi Sukasirna langsung ngeposting Sukasirna siap cenah. Dipotokeun kang dolar. Bisa luar biasa simkuring upami kaleresan jalan
Tepan sareng ibu-ibu Al Hidayah kita dina mobil bak, aduh luar biasa dina mobil dolaknya. Aya nu tati bari ka kacamata, luar biasa. Aya nu nunutan aya dina tolak aya nu cacampilan aya. Luar biasa asli ya, asli betul-betul ibu-ibu tangguh ya. Teu aya sudah umpamana simkuring kantor tinggal pangaosan bapak-bapak kanu dolak teu aya. Ibu-ibu hunggal dan lainnya. Alhamdulillah, ya luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Melihat anu paling tapi di mana ya? Di Suriah aya teu? Mana di Suriah? Nu paling raos mah Sumedang Utara, Sumedang. Kan asapiraku lamun pang sakelina teh. Hari tadi Ibu sabaraha Sumedang Selatan? 150 aja Utara. Ah, kabarananya. Pasnya sabaraha? 290 luar biasa. Kan tenang perangkat acara Jatinangor dan Ranca Kalong. Tepuk tangan buat Jatinangor dan Ranca Kalong. Ibu Ketua Al Hidayah kali reng-rengan, Ibu Ketua Al Hidayah Kabupaten kali reng-rengan. Kalau saat Ibu Ketua datangnya ya, kaping sabaraha? Kaping 15, 16. Kaping 16. Doakan mudah-mudahan ayeuna masih di Madinah ya, sehingga peparingan kelancaran kesehatan ya. Jantankeun aranjeunna jamaah haji sadayana jantan haji anu mabrur umroh anu mabrur amin. Pengurus Al Hidayah Kecamatan Kabupaten Sumedang anu dipieurna pengurus Al Hidayah Desa Kabupaten Sumedang anu dipieurna ibu-ibu jamaah sadayana Al Hidayah Kabupaten Sumedang anu sami dipieurna. Ibu, ayeuna teh tahun sabaraha Hijriah? 1445. Alhamdulillah ini mahatos ge. 1446 Hijriah. Alhamdulillah kurang kasih dipaparingan suatu Allahnya sehingga biasa menghirup udara segar tahun Hijriah anu enggak. Ibu, kenapa tahun Hijriah atau Nabi Hijrah Rasul yang ditetapkan sebagai kalender Islam? Margi dina hijrah itu ada nilai semangat, terus dina hijrah itu ada nilai komitmen, dina hijrah itu ada nilai kesungguhan, aya nilai perjuangan, aya nilai kebaikan. Hartosna para ibu sadaya, sekalipun Islam sudah 1400 sekian tahun, tetapi semangat Islam harus tetap berkobar sampai hari kiamat. Urang teh ulah kendor dina ngawangun ngabela nanjeurkeun agama Islam. Salah sawiosna kumaha? Salah sawiosna ku geusi-geusi pangaosan sapertos ieu sehingga tawis ku batur teh ternyata umat Islam itu banyak, umat Islam itu kompak, umat Islam itu bersatu. Ini tawis. Tapi upami meninggal di jalan kadieu Masya Allah tuh dipeker binu tadi di tangga paling payun binu di tangga paling peker binu di tukang malah jadi alhamdulillah inilah hijrah teh aya 2 hiji aya disebut hijrah makaniyah, hijrah tempat. Anu kadua aya disebut hijrah maknawiyah, makna artosna sanes hijrah dari tempat ke tempat. Hijrah makaniyah, hijrah tempat anu sapertos kumaha
Sapertos upami teh mah urang kaleresan bumi nate di tanah anu rawan longsor dihanapeun gawir malihan aya bumi anu dinaga gawir saur pemerintah kade ulah cicing buminya ditinjana rawan longsor kedah ngalih. Maka urang wajib ngalihna wajib hijrahna. Nah itu disebut hijrah, maka nia hijrah atau nabi ila tempat. Bumi urang asalna upami di tempat anu rawan longsor ngalih ke tempat anu aman teh tadi disebut hijrah. Hijrah teh disebut hijrah tempat atau nabi hijrah makani kumaha hukumna upami eta bade ngamadaratkeun ka urang nyilahkeun ka urang maka hijrah anu sapertos itu ngalih anu sapertos itu wajib hukumna. Atau nanti memang kurang di cicing teh bumi teh di tempat-tempat anu seueur mandaratan ka urang. Upami teh mah seueur tempat kamaksiatanana atan kilau we anu mata kilakakeun ka urang. Urang aya kesempatan kanggo pindah kanggo ngali, maka usahakan ngali. Bilih jeung bisi ngamadaratkeun ka diri kalau baik hijrah makannya ternyata hijrah Kanjeng Rasul di Makkah ka Madinah. Hijrah Kanjeng Rasul di Makkah ka Habsyi. Hijrah Kanjeng Rasul di Makkah ka Thaif. Dan hijrah anu permanen anu tetap nyaeta hijrah Kanjeng Rasul di Makkah ka Madinah. Margi di Makkah maka pupur saja akan hijrah genting teh genting gawat teh gawat. Numawi para sepuh sadaya sholat berjamaah waktu di Mekah mah teu acan dipublikasikan. Sholat berjamaah waktu di Mekah mah teu acan ditemprakeun. Para sahabat teh sok sanaos pamaget sholatnya di bumina masing-masing teu berjamaah. Normalna upami katawis aya nu berjamaah, katawis aya nu sholat langsung ditewah langsung dibunuh. Leuwih di PKI. Sobi ibu-ibu upami kapungkur ngalaman anu tersebut makan tenan paketannya paling tidak zaman goronggolan ya paling itu zaman goronggolan kapungkur goronggolan anu sakitu gentingna sieun konggo zaman PKI sieun ditewak palihan pan aya nu dicarian kitu nya sieun komo kapungkur di zaman Kanjeng Rasul dina waktos di Mekah gitu. Bade tetepan kesasar, kata wisu aya nu tetepan aya nu sholat wah ditewak. Komo upami berjamaah, makana Kanjeng Rasul sareng para sahabat langsung ngali namina di Mekah ka Madinah. We di Madinah mau ieu berjamaah. Para sahabat yang berjamaah sadayana di masjid dikumpulkeun di hiji tempat. Nah marmitos ngaraos aman deui. Tah ieu teh hijrah maka atuh cenah upami kitu mah tos beres berarti hijrah teh aya hiji deui anu urang biasa dilaksanakeun nyaeta hijrah maknawiyah. Nu kahiji hijrah maknawiyah teh nyaeta hijrah i'tiqadiyah. Hijrah patekadan, hijrah keyakinan, perbaharui keyakinan sareng kaimanan urang. Ibu sok aya nu kieu teh. Ceuk mah da pantes sangsara wae hirup teh. Nah gitu, heuda iman yang hareup kawetan. Aya nu kitu. Ade eta teh ya. Eta teh kade kaki cua kai iman teh kitu. Naon margina hirup baca cilakana urang sangsarana urang tos dicanggem we ku takdirna Gusti Allah. Yang hareup mana deui atuh kabelah kulon susukan kabelah kidul kebon batur kabelah kaler sawah kelas lawetan aya jalan yang penting hareup kawetan. Ieu mah cuma pantes dagang teh laku wae dari mananya hareup we. Nah eta teh kedah diomean deui hijrah.
Ya, hijrah batekanan kurang, hijrah keyakinan kurang, perbaiki lagi. Jing emut masalah bagja cilaka maku Allah tos diatur. Kebahagiaan rizki tos diatur ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata nabi dia sok aya. Ece sia kadenya ke lamun boga budak kawin teh, lamun budak ece awewe kawin teh ka urang Jawa. Biasa nama lamun lalaki nanti Jawa awewe nanti Sunda sok beunghar. Aya gitu aya. Heeh, lamun salakina direktur Bank BRI. Nah, tapi ada tukang baju banyak kamu baru jeung pengusaha apa gawean anu museup jeung museup nya anger. Ya. Alhamdulillah bisa pakai ning laut ya, tapi alhamdulillah itu pakai laut. Saya terus. Saya. Aya begitu aya. Atanapi cenah kade euceun nya lamun bade ngadang ngopi teh eta lawak teh ulang beruntun tilu. Ieu lawak, tengah lawak, paling itu jadi tilu aran mantai cenah gitu. Aya begitu aya. Ah, hijrah. Ya. Ibu rizki urang percanten terus dicanggel ke Allah. Rizki urang terus ditangkoskeun ku Gusti Allah. Si A bakal sakieu, si B bakal anu urang kadang ngadoa kieu. Gusti gampilkeun ka abdi kanggo nampi rizki ti Gusti. Itu ya. Matak pan ari nu melihat rizki teh aya nu gampil, aya nu capek, aya nu sok aya nu gampil-gampil. Terus tapi aya nu hese, aya nu capek. Maka urang ngadoa ka Gusti Allah. Gusti gampilkeun abdi kanggo nampi rezeki ti Gusti. Dari rezeki mah tos ditang, tos sakieu tos dicakeun. Anu tinggal urang masih gampil teh. Anu penting mah rezeki mah kau beser sawah cuk, kau beser bumi cuk, kau beser mobil cuk. Nah, eta ya. Iya. Lajeng ibu nu kadua. Salaresna mah upami usia urang tos sakieu, yuswa urang tos sakieu, kedah nama kayakinan urang teh tos pancek. Kedah nama keyakinan urang teh tos tenang, kedah nama keyakinan urang teh tos cicing, ulah cilincing capek keyakinan ka Gusti Allah teh yuswa sakieu mah. Contoh, ibu sok ragu henteu upami ibu ngadoa, ieu teh diijabah teu, sok ragu henteu? Hah? Oh, sok ragu henteu? Mesti ieu teh diijabah teu? Ah, eta teh dicakeun. Tos yuswa sakieu mah tos kedah cicing kayakinan teh pasti doa urang diijabah. Terus teh upami ibu ngadoa, pas ngadoa teh kade ulah atoh teuing lamun langsung diijabah teh. Ulah atoh teuing, naon sababna? Margi aya hadis. Cek Gusti Allah, malaikat ku buru-buru ijabah doa situ naon? Murid ke sorean ngadenge sorana tuh. Haja. Di sini begitu. Tapi justru ibu oge ulah alif mana? Upami ibu ngadoa asa can diijabah wae. Geus 60 tahun ngadoa asa can diijabah. Saur Gusti Allah ka malaikat, ya malaikat kade sing eta mah ulah wakali ijabah doana, nah kuring rindu kana sorana. Oh. Eta sok Kanjeng Rasul, kuring rindu kana sorana, kuring dari memet kasih anu kenang. Hoyong anu mana?
nya enggak nya dipika bener ku Gusti Ibu. Ari ijabah doa Gusti Allah teh tidak mesti sesuai dengan apa yang kita minta. Pamitnya mah Gusti abdi teh hoyong peser sawah anu di ditu 50 patak eta doa ngecun terus sampai ke 20 tahun. Nah ada eta sawah teh kapi milik wae. Doa aing teh diijabah stop. Ulah aya keyakinan bahwa doa orang teu diijabah. Teu kene. Margi yang lebih tahu kemaslahatan diri kita hanya Allah. Ceuk Gusti Allah teh dieu. Maneh sia minta doa, minta hayang boga sawah 50 batak keun tong wakaf. Tah dijabah wae ku kuring mah maneh mah sehat. Itu dah. Budak maneh soleh. Salaki maneh setia. Henteu seling. Mau dibilangnya tapi jabahan ngan anu aya mungkin wayahna sok maneh sareng Gusti Allah pek ngadoa juga jumpali tapi wayahna ge dijabahna diberena hadiah ka doa jadi akhirat. Ayo gitu. Ayo gitu. Ayo gitu. Alhamdulillah. Sok maneh juga jumpali ulah poe ulah beuting ngadoa ka kaula naon anu ku maneh dipikahayang wayahna moal maka dicungkonan maneh dihampura dosa ku kaula. Matak cing ya teh keuing aya dina manah oge doa urang teu diijabah ku Gusti. Urang ulah eleh ku non muslim. Urang Kristen mah keyakinanna tos kuat. Upami aya nu pupus urang Kristen pasti bahasana kieu. Dia sudah tenang bersama Bapa di surga. Kan gitu nya. Namanya urang. Maneh mah keur naon beuceul salat bae da teu matak ngabeungharkeun. Emangna salat teu ngabeungharkeun kitu. Dalam sholat dan ngabeungharkeun meureun iku sholat di alim ayeuna tos galuh mobil 20. Lamun sholat keur ngabeungharkeun. Terus teu kan urang ke sholat di alim tos sabarang puluh tahun. Upami ngetang-ngetang kana kakayan tos seueur. Tapi kumaha anu ngetang we? Mobil teu gaduh, motor nganyuk. Kedah bayar pajak yang sajati geus. Tah ari salat teh sanes kang ngabeungharkeun salat duha sanes kang ngabeungharkeun urang mah ieu mah murni we ngalaksanakeun perintah Gusti ibadah ka Gusti ngabdi ka Gusti. Bener sareng para nabi, ari para nabi mah cungcreng ya naon margina bagi keur ngabuktoskeun kakawasan Gusti Allah dipayeunkeun jami-jami anu kafir. Contoh Nabi Isa jeung kaula teh maneh teh nabi mohon kaula nabi anjeun teh rasul mohon kaula rasul. Sok buktikan lamun anjeun nabi lamun anjeun rasul buktikan boga kemampuan naon. Karena bisa nyenak taneuh tina taneuh liat ya teras ngadambal mamanukan terus ngadambal mamanukan siga ceng-celengan gitu. Ibu gaduh ayeuna ceng-celengan hayam jago teu nya ayeuna ceng-celengan satina naon ayeuna di hidupan kotak plastik suka teh ceng-celengan di hidupan di Alfamart ceng-celengan aja di kriya tentang ayeuna mah ya eta Nabi Isa ngadamel ibu ya ngadamel ceng-celengan tah mamanukan tina taneuh liat eta kitu teh ditiupkeun ditiup geulebar teh hibah dijabah doana langsung bari kaula buktikeun kakawasan Gusti Allah dipayeun jama-jama kafir anu percaya ka Gusti Allah sakan marehanana iman. Ayo tos itu bisa atuh sakitu mah encan cukup
sok naon deui anu bisa anjeun nemongkeun ka kami sangkan kami bisa iman percaya yen maneh nabi jeung rasul. Nabi Isa punten upami aya nu teu damang dicampak damang sigana upami aya Nabi Isa ayeuna aya sigana nya itu sigana teh antri hoyong bro walaku rumah sakit sigana teh upami Nabi Isa aya keneh ya maksudnya teh ada lungsur kamunya aya keneh Nabi Isa dicampak apa doakeun melihat saudara sadaya untuk ayah anu sosana tertinggal diusah bahkan ayah nu tegaluh ayah nu lahir tegaluh sosananya bulu bola mata ayahnya anu lahir diusah jadi ayah langsung diijabah nanti hari tegaluhan Nabi Isa cenah Isa can cukup sakituna kaulah hayang nululuwi nyungkeun marehanana supaya Nabi Isa biasa ngahirupkeun jalmi anu aya tilu aya anu kos pupus tilu dinten dipanggil ku Nabi Isa ku asmana Allah ya hayyu ya ya hayyu ya mudahan deui mudahan deui malahnya dimenang deui saterasna gaduh budak dinikah ari teh aya anu nembe pupus dina pasaran tujuh di gogok Nabi Isa ngadoakan Gusti Allah Gusti jumenengkeun deui jumeneng ya ayo ya aya tos kieu teh cenah Isa kuat teuing eta mah paehna teh paeh suri mati suri kuat teuing pingsan cing ayeuna mah geus 1000 tahun hudangkeun akhirnya Nabi Isa sumping ka kuburanana putrana Nabi Nuh anu namina Sam tos 4000 tahun ya hayu ya qayyum biidznillah ngadoakan Gusti Allah langsung dijabah ku Gusti Allah gugah eta Sam Nuh tos 4000 tahun langsung nyarios eta Sam Nuh ngajak ka manusia supaya iman ka Nabi Isa rasa maot deui tapi agar percaya teu ya jalma-jalma kafir. Nah, hari Nabi mah langsung dijabah sarita keur ngadohirkeun ngebrekeun ka kawasan Gusti urang mah Nabi lain salat kadang hore presepna nyonyohan sadaacan kelem nyohan juga bobo nyohan eueur ngaji nyohan ya hijrah intiko kurang kena tos mancek keyakinan ulah ragu hayo hijrah hayo ya. Hijrah perbaiki keyakinan kurang ada ulah aya ragu deui pasti dijabah sing kuring gaduh rancangan piduan pisadaya ya punten dina ribuan jalmi mudah-mudahan dijabah doa ku Gusti Allah gaduh rancangan di Indramayu namina Pak Asep Nurdin anjeunana kanker dina tulangnya tulang tepuk di dia anu jantan pusat saraf jantan upami sadaya saraf teh disensor heula di dia tah justru sensorna anu katumpuk kawinna tiasa mapa kelas kang kursi roda ayeuna tos tesiana teu tiasa naon pilihanana operasi tapi operasi oge teu pipti deui kemungkinan damangna kemungkinan jumenengna hirupna mung 10% dan 80% na nyawa malam. Nah rasa-rasa teh gawe voice note kami termasuk tadi kamari voice note tadi untuk piduan pada ikhtiar maksimal pada dioperasi di Santos Bantu daya pilihan dioperasi secara medis sudah secara medis upami dioperasi damangnya 10% 80% nya saur dokter kemungkinan meninggal dunia
Tadi kamu mau dioperasinya pakai danuan 7 Februari, mengaji nanti bertahan, tapi ternyata semakin memburuk, semakin memburuk. Aina pas ayah di kasus, itu biasa. Gitu kan? Mudah-mudahan anjuran menaikkan nama. Allahumma rabbana si'ala biwasa isyaka satila subhanahu wa subhanahu wa ta'ala isbi marado fa'asad la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah. Cara meningkatkan keimanan. Ya teh karek hijrah ini kok dia ya. Suruh hijrah. Aya hijrah fikriyah, syukuriyah, sulukiyah sangat besar. Aina hijrah ini kok dia. Kumaha cara ningkatkeun keimanan urang? Emot 5M. Anu kahiji mu'ahadah. Urang teh emot kana janji urang ka saha? Ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobi emot-emot. Ya. Nya urang teh sadar urang teh emot, tapi tos kumaha dina alam urang. Kapungkur waktu sujud di alam arwah, Allah katos naros kasadaya arwah kalebet ka urang sadaya. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, apakah aku bukan Tuhan kalian? Apakah aku Tuhan kalian? Urang sadaya ngawal qalu bala syahid. Leres Gusti, leres kaparan teh pangeran abdi sadaya. Urang teh tos janji kali kapungkur. Cuma kan urang teh sadarnya. Dan jangan sadar, maka diemotkan di dalam Quran tadi di al-Sir alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, maka kupami teh apa keyakinan kurang kami keimanan kurang pada encong emut karena perjanjian kita. Janji siapa kepada siapa? Janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dua, kurang osok janji unggal dinten osok dina kalangkungan naon? Hah? Urang janji unggal dinten kalangkungan naon? Kalangkungan sholat minimal, kada minimal. Lamun urang nyanak anu wajibna hukum. Minimal urang janji 5 kali. Dina doa iftitah. Naon janjina? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kurang sekali ini. Inna sholati wa nusuki. Lepas. Inna sholati wa nusuki. Oke, inna sholati wa nusuki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, eta mah pelajaran SD. Tekan bising hilang deui pan umur sakieu mah sok bar kok bubar. Nah gitu. Sakali deui, kada topi panjangkeun anu pendek kada pendek. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kada emot kadinya. Kita teh janji urang eta. Inna sholati saya sunah Gusti sholat abdi wa nusuki ibadah abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin. Kanggo saha? Kanggo Allah Subhanahu wa ta'ala. Matana kade sholat urang keur ningkatkeun ye keimanan urang, kualitas keimanan urang. Sholat urang kaya deui motivasina tujuanana angin saha?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bapak punten Kak. Bapak punten sahur ini ya sudah dia tangan punten. Sarang anu ibu acuh hideung gitu nah. Upami bade ngiring ngaos mangga gitu. Mohon kayak sanes waktu stek kiranya. Upami bade ngiring ngaos mangga. Kada upami urang teh teman teh karena saha? Upami urang teman karena hoyong bungar kayak gitu. Hah? Langsung kayak dia abdi teh aya bungar anek salat we cenah. Aya begitu, pada salat sunah terus-terusan cenah gitu. Ibu upami mau petipasi awaman yang awaman acing lempeng we. Mohon cing lempeng we. Abdi pada salat sunah 2 rakaat. Manggil niat lagi usolli sunatan sholat sunat duha usolli sunatan duha rakaataini mustaqbila qiblati adahat lil apa lillahi ta'ala eta teh lillahi ta'ala sanes jeung abdi niat sholat duha karena hoyong beunghar tapi abdi niat sholat duha karena Gusti Allah. Upami tos sholat banget. Gusti abdi teh tadi tos sholat duha 2 rakaat abdi hoyong tipal. Mana? Janten keun eta amal saya wasilah. Janten keun eta sholat duha 2 rakaat wasilah lantaran kanggo hoyong dijabahna doa urang. Gusti abdi teh tadi sholat duha 4 rakaat mugi Gusti nyolehkeun putra abdi. Silahkan. Ya. Sami geus pamenta ka Gusti Allah digawe lagi acan. Digawe acan tos seueur ju. Mangga ari nuhunkeun lillahi ta'ala. Umarni lillahi ta'ala, maka apapun motivasinya harus didasarkan karena Gusti Allah. Inna sholati wa nusuk sabarang kali ya tak? 5 kali ya minimal ya. Dina doa kita 5. Oke minimal deh kurang 17 kali. Kan hari sholat sabaraha rakaat? Ayat 17 rakaat. 17 rakaat. Upami 17 rakaat berarti maca Fatihah sabaraha kali? Sabaraha Bu? 17. Upami maca Fatihah 17 kali. Upami dina Fatihah teh aya iya kana budu wa iya kana stain. Berarti maca iya kana budu wa iya kana stain teh sabaraha kali? 17. Tah iya kana budu wa iya kana stain eta teh janji urang ka Gusti. Iya ka mung kagamparan hungkul nak kudu abdi ibadah wa iyyaka mung kagamaran hungkul ya Rabb abdi dihungkeun pitu hartosna. Upami dina perjalanan hirup aya godaan anu maka kagoncangkeun akidah urang sing ewet urang tos janji ka Gusti Allah iya kana kudu wa iya kana aduh kecil kumahanya kuring mah hirup teh sangsara bae. Nah si kecil mah digampil beunghar. Kecil kadi diwartosan. Ari abdi mah beunghar kieu teh abdi mah ka Gunung Kawi. Aya begitu di dia aya. Alhamdulillah ini. Tapi itu ada ibu. Aja eta begitu. Abdi katos ngobrol curhat sareng jami anu kitu. Anjeunna pengusaha bangkrut, teras hoyong muncul kembali, hoyong ide, tapi ternyata pada akhirnya bangkrut sabangkrut-bangkrutan. Dugikeun ka penak deui teh, ya, ka penak deui, ka penak sareng simkuring, anjeunna karupok.
Terus karo rompok teh, kekeprok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas dibuka hampir terkenal. Fadil Sawigri, Caludi, kotor, kucel ya. Punten, siga, kira ini. Siga odege. Ayo ternyata dipilih-pilih, masya Allah. Ya jadi pengusaha kabubur. Ternyata, kenapa seperti ini? Anjina ngobrol dengan kasih kuri. Kantos muncul. Tilu dinten, tilu wengi, cenah dipuhat. Tapi ternyata pada akhirnya apa endingnya? Tuh, can acan di dunia gitu Allah. Terus dihina gitu. Kalau bilang, upami dia mah urang aya nu saprotos itu ngajak-ngajak ka urang sabalan sakna urang. Naudzubillah, ulah bikin kagak jual akidah urang. Sepakat? Maka memang sebagai Rasul itu kadal fakru ayatuna kufur. Kepakiran itu kan sasaran itu nyaris orang menjadikan kufur karena terkuat. Maka kurang ingat karena janji tadi kan meningkatkan keimanan kurang hijrah itu memperbaiki keimanan kurang jika karena janji kurang iya karena wa iya karena muka gusti abdi ibadah sama muka gusti abdi nyuhkan muka gusti wungkul tak kasar sahadu abdi ibadah sarang muka gusti wungkul abdi nyuhkan itu tuh janji hari peke terojo kabumi urang ayam urang katrok nyanak mie sadus susu sadus teras kue mode kue teras gula bekas kos ngarek ini nyanak ya sapokor di jalan mah asal agar terus rumah ibu teh daripada yang susah aja masih dengan abi kamana tosrek ngagem agama abdi kantungkeun agama ibu naudzubillah subhanahu namun ayah mengajak siga itu usir kaulah geus janji ka Gusti Allah iya kana dua iya kana siga mau teteh janji urangnya sandi kami sholat sunnah. Nah itu kita sholat sunnah kan ayat iftitah, ayat fatihah, ayat iya kana wudu wa iya kana jita hiji deui lah hiji deui ya teh kata wisata kos ketek hoyong pararanya ieu si mang-mangga turun jalan di anak sekarang bosan ya ayo mereka Bandung nih oh ini gitu mohon nah hiji deui nya sore kana kita hiji deui terus anu di pas saya tidak dilatih ya cita jadi saya itu paling mana ya apa itu saya sekarang jadi memang ibu tina setiap hari hilang aja anggaran Profesor kita ebutnya karena kan kurangkan kena siap bismillah ibu nu bismillahirrahmanirrahim dia Saur Syekh Nawawi dina kitab Qudul Janah ayah suami istri ari carogena teh pasek tukang tarok tukang bobok tukang gitu lah tukang pasek kalau salah tukang mabok gitu dan ini weh salah kita teh ngan ari istri mah sekedik bismillah sekedik badai calik badai kulem boga bobo alhamdulillah bismillah jadi setiap aktivitas itu baca bis kan hari saat kita salah cuma pasek
kaluman sama pamajikan sedikit bismillah saja bismillah jadi aing panas gitu cek salakina ningali cenah ku aing coba tos kita terus mama kadieu bapak pada ngawian ya ngawian naon ngawian loket aya apa san aya dipasikeun eta loket ka istrina kumaha pasiri pas nampi eta loket dina cek salakina bismillah gitu. Ayo tos gitu. Pas disimpan eta loket teh dina ana beut acupkeun. Simpan. Diintip ku salakina. Di dinya dina loket aing teh. Tos gitu teh. Istrina angkat galeo. Si salakina langsung lompat ke kamar, kotorekan lomari hana beut acup dicanak eta loket. Dialungkeun ka sumur. Pas dialungkeun ka sumur. Tos itu cek salakina siap mau bisa elak saya nama itu mama mana kadenya dompet anu dibiarkeun ka ku bapak ka mama teh mangga bapak kata disoleh nah itu situ pas bade nyanak eta dompet padahal tos dialungkeun ku salakina ka jero sumur pas bade dicanak pas bade gep nanti aya cek Gusti Allah ka malaikat Jibril copot eta loket anu aya di jero sumur tenden deui kana tempatna bismillah pas teh aya eta loket dipasikeun ka carogena jongkok kaget pemajikan aing teh lain ababek sembarangan tepuk tangan kalau ibu-ibu bade bismillah bade ayeuna bade tertarik bismillah luar biasa bismillah aduh terus lagi tanggung ke paling bahas bukan dua nama yuk bismillah lain bismillah terkadang bismillah teh aya 4 kata 4 kalimat hiji lapan bismi nuka 2 lapan Allah anu katilu lapan ar-rahman anu kaopat lapan Saur Syekh Nawawi sampai Saur Syekh Kuri Saur Syekh Nawawi Al-Bantan hiji lapan bismi anu kadua lapan anu katilu lapan anu kaopat lapan 4 itu adalah untuk menjaga godaan setan yang datang dari 4 arah dan setan teh datangnya saur Al-Quran saur Allah di Al-Quran ngutip omongan eta setan summalaat yanahu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamakirihim cek setan kaulah datang ka manusia bakal datang di arah hareup datang di arah wetan datang di arah katuhu datang di arah kenca janten urang ke di kepung usaha supaya kita setan tidak deketan ka urang baca bismillahirrahmanirrahim itu sadaya aktivitas urang kalau tadi khasiatna dompet oke jadi aya bising upami teh mah ibu gaduh seueur artos heuk aya tuyul mana itu sok aya tuyul tara tuyul gede muluna bismillahirrahmanirrahim bade insya Allah ya kita bismillah di arah payun wah cek setan apa di arah tukang nama deui di katuh nama jensan apa ku bismillahirrahmanirrahim saya ge sami kanggo ningkatkeun keimanan urang nah sabab ketika urang beraktivitas ketika membacakan bismillahirrahmanirrahim berarti secara tidak langsung urang zikir eling ka Allah Subhanahu wa taala maka saat insyaallah fadkuruni adkurkum sok aranjeun areling maka kaulah bakal jadi sok anjeun perhatikan ka kaulah kau ge bakal perhatikan ka anjeun gitu tadi oke ku sabab ieu si istri teh kaos bismillah wae perhatoskeun ka Gusti Allah wae ternyata aya musibah anu bakal nimpa ka istri eta Allah emut perhatoskeun ka istri eta sehingga ka malaikat Jibril copot eta loket anu aya di jero sumur deui deui kana tempat oh ieu ge kamu nabi naon kaya dina alhamdulillah
segitu ya. Segitu biasa kami atur, mudah-mudahan aya manfaatna. Alright. Mangga sadaya ulah wakak rusak-rusuk. Acara ada kita tadi yang dulu. Kurang ada. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa nurina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafiyan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi hadan nabiyil karim an tarzuqana imanan kamilan tsabitan yubashshiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabtana 'alayhi wa ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa waladan shalihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa taubatan nasuha sabran jamila wa amalan sholat makbula wa tijaratan kabur ya nuran nuri alimah sudur akhrijna wa jami'al muslimin minad dhulumati ila nur fid dunya wa dunya wal akhirah tawaffani wa tawaffana muslima wa hibna bis salihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.